Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka-8 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos nyintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka-8. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tas. Para wargi sadayana di jero karaton katingali Nyi Ratu Blorong keur diuk dina kursi kalungguhanana bari dikawal ku 7 urang ponggawa lalaki bari garaga. Ngan hanjakal suku jeungleungeuna aya 6 pasang cenah eta teh siluman gurita. Kadatangan Mbah Berod jeung Mang Kasam gancang dibagiakeun ku Nyi Blorong. Nyi Blorong anu estu gede wibawa dina teutepan jeung caritanana. Mungguh taya prajurit saurang oge anu teu tumut teu wani ngabangkang kana unggal parentahna. Dina sirahna nyengclek mahkota karatuan. Rupana geulis campernik taya duana di alam manusia. Papakeanana harurung harerang ditaretes ku emas berlian. Kursi dipapaesan ku patung orai kencakatuhu huluna areuleugeug calalawak. Tina eta jero sungut patung orai kadang sok kaluar sinar warna bodas pikeun ngakuman prajuritna anu kabeneran wani ngabangkang kana tiap parentah ti manehna. Berod hade pisan Andika ayeuna bisa mawadeui manusia kasasar lampahna. Tulus Andika jadi senopati teh Berod, cek Nyi Blorong. Sumuhun Kanjeng Ratu, ieu manusia estu poekeun lampahna alatan sang zara kudunya hirupna
bari anjeunna tos kulawargaan sarta kagungan budak dua kaulanun Gusti Ratu. Heup, kula geus nyaho Beron. Kahirupan eta jalma memang perih tur pinuh ku dodoja dina hal usaha. Manehna jalma sangsara, ngan eta manusia tetep bakal dijadikeun lalangit karaton ku kaula. Sarta geus aya gantina nyaeta si Durgala siluman buta. Manehna sina indit kalembur kalayan ngarupakeun si Kasam. Mun mangga kaulanun Kanjeng Ratu nyanggageun sadaya-daya eta manusia teh janten hak salira bade dikumakeun oge mangga. Mang Kasam anu tujuanana hayang muja tetela ngadon arek digunasika dijieun alat lalangit karaton bari dirina baris dihilikeun ku buta atawa genderuwo anu katelah Durgala. Sakumaha paniatan Mang Kasam anu hayang ngukut buta. Mang Kasam sabenerna mah jiwa jeung pikiranana geus dikawasa ku Nyi Blorong. Bari saacana oge ngadon ditanung ku Mbah Berod sama mengadeheus ka Nyi Blorong. Jadi Mang Kasam teh geus dina kayaan teu inget aya di mana-mana. Nyi Blorong katingali keprok 2 kali. Saterusna bersat-bersat di luar karaton aya nu pating belesat warna bodas 2. Laju ngareujeungan badan Mang Kasam nalika eta sinar bodas robah wujudna jadi mangrupakeun makhluk pikasieun salaku algojo anu galak jeung barangasan tindakanana. Hei para algojo, algojo kaula anu satia, gancang bahwa eta manusia teh ka jero pangberokan ayeuna kene. Manehna bakal jadi bahan lalangit karaton. Cek Nyi Blorong langsung marentah ka algojo-algojona mawa Mang Kasam ka tempat pangberokan. Ojok sumangga kaulanun Gusti Ratu. 2 algojo teu kaleket terus ngahimpit Mang Kasam anu memang keur selang-seling kene. Tapi sanggeus aya di jero pangberokan mah dikurung ku sareksik besi. Mang Kasam jiga nu hudang tina sare. Ngarajuk kaget sabab dirina tetela bet jadi aya dina jero karangkeng. Di luar teh katingali aya nu ngajanteng ngajega nungguan eta patempatan. Hiji makhluk anu pangawakanana leubet ku bulu, ceulina panjang, panonna hideung. Na aya di mana ieu kuring? Nah bet jika aya di jero penjara ieu teh. Lain aing teh tadi unggah ka imahna Mbah Berod minang saraya nyiar pamujaan. Ai nya naon eta? Mun jangkung badag kitu jeung buluan deui. Cek Mang Kasam mencerong ka eta makhluk. Tapi gancang mundur lantaran sieun nempo beungeut eta makhluk anu pikasieun. Eta makhluk anu pikasieun teu ngomong naon-naon oge ukur molototan. Tapi bisa ngajadikeun Mang Kasam kasima. Mbah Berod, Johana di marana anjeun? Tulungan kuring ye. Nah bet aya di tempat model kieu. Tulung. Mang Kasam gegero minta tulung. Nyambat ngaran Mbah Berod jeung Johana anu eueuh di eta tempat. Tapi dina kayaan kitu Mang Kasam jadi ngageter oge hatena jeung beuki kasima ku eta makhluk. Lantaran harita nyentak ka Mang Kasam dina sora nu handaruan. Gandeng maneh manusia ngajedog montong loba pamula deuleu. Silai engke bakal dijadikeun lalangit karaton ku Kanjeng Ratu deuleu sia manusia. Sepapias lir taya getihan beungeut Mang Kasam dina waktu harita. Waktu ngadengi eta jirim nyarita kitu. Kadaprak Mang Kasam diuk ngebebeutkeun maneh bari jiwana tetep goncang. Tur can sapinuhna ngarti kana naon anu karandapan. Leng sirahna asa ngubeng lantaran lieur mikiran kayaan
ketenjuanana jadi ranyai kararoneng. Mang Kasam ayeuna jelas geus ditipu atah-atah ku juhana palsu jeung ku Mbah Berod. Alatan pola laku lampahna sorangan kene. Mang Kasam make jeung hayang muja sagarupa. Cad tinggalkeun kayaan Mang Kasam anu aya di pangberokan. Caturkeun di jero karaton katingali di gigireun Mbah Berod geus aya Mang Kasam mamalihan. Jalmaan ti buta anu katelah Durgala. Durgala salaku lelembut laut kidul geus aya diri narima pancen ti Nyi Blorong. Si Durgala kawilang hormat ka Nyi Blorong jeung hormat oge ka Mbah Berod anu anyar diangkat diistrenan jadi senopati di alam gaib. Tah jadi Andika lakukeun non rupa anu diparentahkeun ku kula, nyamur jadi manusia sarta sugemakeun tur bagjakeun hirupna pamajikan si Kasam sakumamistina. Ngan tetep anak anu kadua bawa sukmana kadieu pikeun dijadikeun pamoles langit karaton mun geus diganti ku si Kasam bapana. Tapi mun pamajikan anak keukeuh nitah salat jeung ngaji ka Andika dina hiji waktu salila ngahiji, taya salahna mun eta jalma siksa ku Andika ngan ulah nepi ka dibinasa. Andika timiti ayeuna kudu hirup di alam manusia tur ngalaksanakeun kahirupan anu lumaku di alamna. Sakali deui ngaran Andika ayeuna diganti jadi ngaran Kasam, lain deui Durgala. Nasib Andika bakal jiga si Balaka Sadut, siluman begu anu nyamur jadi si Juhana salakina si Ito anu nepi ka kiwari manehna teu apaleun salaki aslina geus jadi ubin di kaputren. Sae Kanjeng Ratu. Seueur anu sasar lampahna sareng pikiran anu poe. Maka bakal langkung seueur deui bahan pikeun zalira ngawangun karaton anu sakieu megahna. Cek Mbah Berod sikapna ajrinakeun. Jeung anjeun oge kudu bagja Mbah Berod. Sabab lantaran anjeun tulus diangkat jadi senopati di alam gaib sarta nambahan kasakten jeung wibawa anjeun di alam manusia salaku kuncen. Tur ayeuna juk gera baralik Andika duaan kalembur. Oge maneh Durgala ulah poho kana kaayaan anu ayeuna jadi manusia dina ngaran Kasam. Kudu mirip sagarupana, kudu sarua boh dina rupa, dina perilaku, serta sorak katut cara ngomongna. Tetep inget-inget ulah nepi ka poho Durgala. Cek Nyi Blorong nyaritana teh bari ngebagikeun paneutupna ka Mbah Berod katut ka si Durgala alias Mang Kasam mamalihan. Si Durgala terus unggek bari ngajawab, tandani ngarti jeung sayaga diri ngalaksanakeun pancen tinu jadi ratuna. Ujuk sumangga kaula nun Kanjeng Ratu. Abdi ayeuna saja pamit nun pikeun ngalaksanakeun pancen ti salira Gusti Ratu. Gancangna carita Mbah Berod harita baralik ninggalkeun alam gaib dibarengan ku si Durgala anu nyamur jadi Mang Kasam. Harita Mbah Berod geus nepi balik ka imahna bareng jeung Mang Kasam mamalihan. Sadegeun kayan siluman Balaka Sadut mah masih kayan cicing di tempatna bari sila. Terobah tina tempat diukna. Timiti ditinggalkeun tug balik deui Mbah Berod ka imahna anggar kitu kayanana. Ku Mbah Berod gancang dipulihkeun kayaan si Balaka Sadut tina tenungna. Langsung bisaeun deui nyarita jeung gerak dina sora jeung wujud Juhana mamalihan. Cager maneh ayeuna mah Juhana deuleu. Oh, geus beres Mbah. Geuning eta nyebut kitu ka kuring. Kadeah bahaya. Tega si Mbah mah
kuring adon dibekukeun salila-lila di dieu bah. Geus beres ayeuna mah Juhana jeung ulah asa lempang sabab ieu si Kasam mamalihan alias si Durgala barat maneh keur mancen ngalakonan hirup di alam manusia nya di alam dewek dina wujud si Kasam. Atuh bagea maneh Durgala euy panggih deui jeung dewek di dieu. Cek Jang Juhana ngareret ka Mang Kasam mamalihan anu gancang nembalan bari seuri atoheun maranehna bisa patepung lawung. Tapi ulah nyebut-nyebut ngaran asli euy, sebut bae ngaran jalema anu dimaksud lain kitu mbah. Cek Mang Kasam bari ngareret ka Mbah Berod. Panuju memang kudu kitu nyebutna ulah ngaran asli bisi poe nyebut engke teh hareupeun pamajikanana. Juk ayeuna memarane bisi arek pareurem ti heula ku dewek dibere tempat bigeuna rees euy. Piraku mbah kuring dititah sare kawas kalakuan manusia bae kuring matara sare di ditu oge aparan bah. Dewek oge ngardi mane waktu di ditu mah darah hees tapi di dieu mah bari dina kayan wujud manusia mane teh bakal boga rasa tuntu jeung ngerasakan nyeri. Buktina si balaka saduta anu geus lila jadi si Juhana tinang tu paripolana jiga manusia boga rasa tundu jeung kanyeri. Juhana katingali ungguk ngabenerkeun kana caritan Mbah Berod bari terus nyarita. Bener pisan Mang Kasam kuring buktina geus lila jadi manusia teh jadi beuki sare jeung boga rasa kanyeri deui. Waktu leungeun aya anu nyabat ge karasa keneh tapi mun sare teh ti beurang kuring mah nya mun sare teh kuring mah ti beurang sababan cipeuting bagian waktu keur nyiar kipaya maraban si itoh katut anak-anakna. Atuh leuwihna ti kitu aya ngeunahna oge jadi manusia teh sabab bisa ngeukepan manusia bikangna anu beda rasana jeung bikang di alam urang. Ieu mah leuwih pepel jeung leuwih peungkeur pokona mah bisa make gaya ajul gedang serepet nyelem entep sendok gaya helikopter gampang pokona mah. Kitu kayaan di Mbah Berod dina waktu harita anu ngahaja ngungah ngabungahkeun siluman-siluman patalukanana. Mbah Berod tunduhun hayang sare mata Kang Kasam katut Juhana leuwih ti heula dititah peureum. Kencangna carita caturkeun dina poe isukna dina waktu anu sarua biina waktu balik jajab sakola budakna kasampak Mang Kasam geus ngadagoan di tepas imah suraseuri bari panonna gular-gilar nempo rentang-rentang anu datang teh. Widih geuning meuni geulis keneh kitu pamajikan si Kasam teh sanajan kayan geus rada kolot oge tapi aing kudu tetep hati-hati ya dina cara nyarita bisi kapohoan teu mirip salakina mun ngomong. Ngan jelas ieu pamajikan si Kasam teh kudu gancang dibawa ka kamar dirungrum ku diri aing ya pepal jigana mah ya put pokona mah. Mang Kasam ngagerendeng ngomong sorangan. Biina karung gancang tumanya ka salakina. Akang kumaha di kota 4 poe teh menang pagawean teu anu hade Kang? Tanya Biina bari neuteup antep ka salakina anu dina teutepanana beda ti biasana bangun aya kahayang ka dirina. Mang Kasam memang geus apal perkara nu sabenerna dina rumah tanggana Mang Kasam. Harita kalawan gancang ngajawab ngudag caritan Biina. Soal pagawean mah gampang ina di kota teh geuning leuwih lega lowongan kerja teh beda jeung di kampung gampang pokona mah. Jawab Mang Kasam mamalihan sorana mirip pisan teu nimbulkeun rasa kacuriga pikeun Biina harita. Lain nah atuh bet waka balik ari geus aya mah anu narima gawe tita tadi akan balik teh geus lila di dieu. Biina beuki panasaran ok deui tumanya bari tetep
ngangais nyerika anu keur sare tibra dina aisanana. Biina harita naek kana golodo, laju muka kunci panto sarta dita mangkasam asup ka jero imah. Sanggeus araya di jero imah, Biina gancang nyusul tepus deui ku pananya. Cing gerapok, caritakeun akang. Kumaha kayaan di kota teh? Kami penasaran hayang apal kumaha kana kayaan di kota Kang. Ih atuh cai heula Ina. Akang hayang nginum ieu ti tadi tuhureun. Ari taun imahna dikunci. Geuning arek asup teh ka dapur dikunci imah teh. Ayeuna ngadon ditanya wae. Sok ah nginum heula. Ai nya poho Kang, hampura. Kedagoan kudu nyokot heula caina nya ka dapur Kang. Mangkasam sabenerna mah lain haus-haus teuing hayang nginum ngomong kitu teh. Tapi ngan ukur alasan wungkul. Sabab aya maksud pikeun mupus ingatan Biina ka salakina anu pagah anu pajar indit ka kota. Sedengkeun kayaan Biina nalika nepi ka dapur, bat ngadon terus ngahuleng ngaraga menang. Mikiran sikap salakina anu rada beda ti sasare. Pangpangna mah kabudak bat hare-hare. Kunaonnya selaki aing bet hari-hari kitu ka budak. Biasana oge apanan tara kitu selaki aing. Usap we oge dirawu di pangku budak teh. Aneh, tapi capeun meureun. Biina heran ku sikap Mangkasam anu beda. Hari-hari ka budak. Asal nama tara hari-hari kitu. Biina tadi nama arek tumanya ngeunaan etaha. Tapi barang stroke kahareupeun Mangkasam. Jadi lat weh poho teu ngomong. Song cai dina cangkir diasongkeun, regot diinum ku Mangkasam. Biina ngagalenyu imut ka Mangkasam anu terus ngadeuketan diuk nangisan. Inah geus kurot oge geulis wae geuning Inah mah. Akang sono ieu sabenerna maka Inah teh 4 poe geus teu manggih. Geus lila tara silih nyorang badan Inah. Cek Mangkasam bari nyepengan puhu leungeunna Biina dibarung ku tetepan anu seukeut. Duka teuing kunaon, Biina bet kabawa ku parasaanana. Birahi salaku hiji awewe anu masih keneh normal jadi kabudak ngegugudak teu bisa ditahan. Katempo dadana turun naik. Rampaan jeung tetepan Mangkasam lir umpama anu mampu nembus kana jajantung Biina. Akang oge sanajan teu kasep tapi gagah sanggup merjuangkeun kabagjan kulawarga udar ider nyiar usaha ka kota Kang. Inah, Muhun ieu abdi Kang. hayu urang ka kamar pindah ngobrol nayu. Ngarah leuwih luasa di jero kamar mah Inah. Mangga Kang, hayu. Teu loba carita deui regeyeng Biina dipangku saterusna ku Mangkasam dibawa ka jero kamar. Hordengna laju di serelekeun. Geus aya di jero kamar, Biina balabuh deui dina rasa anu meh jarang kasorang ku dirina. Birahi ka wanoja ka aweweanana beuki muncak. Da pugura rasaanana mah ka salaki sorangan. Biina teu barontak mangsa dilaan bajuna teh ku Mangkasam. Malah Mangkasam oge ngalanan bajuna hiji-hiji. Antukna duanana jadi taya nu make baju sacuicur acan ditaranjang sabeuleug gejeurna. Sarta saterusna Biina dirungrum ku Mangkasam mamalihan nenden binih anak siluman anu cikal bakal datangna musibah jeung balai ka sakumna manusia anu aya di alam dunya jaga. Di jero kamar ukur kadenge sora renghapanana napas. Renghapan napas masing-masing anu ngajadi hiji. Mangsa lumangsungna jajab kasuka antara Biina jeung Mangkasam mamalihan. Biina jongjon we nyorang endahna rasa anu kumalayang kawang-awang. Teu malire kana kayaan sabenerna. Mun seug taliti mah atawa awas kana perbedaanana Mangkasam mamalihan jeung Mangkasam asli. Berenaan moal nepi ka ngarandapan kitu. Katipu ku setan idajil laknatu. Poe ka poe
Biinah kudu ngaulaan anu jadi salaki jeung deui teu kungsi ngungkit-ngungkit kunaon salaki teu jadi indit ka kota. Tinggalkeun kayan biinah, kocapkeun deui Mang Kasam anu asli anu dikurung dina jero pangberokan. Harita mahena ngalamun bari nangkep tuur mikiran nasib. Cenah aing teh bakal disuguhan dahareun anu ngarareunah ngeunah. Tapi bet kalakah kieu ngadon di penjara bari ukur di paraban kuno tejelas kieu. Tega si Uju jeung Mbah Berod nipu ka aing kitu carana mah. Ngadon diwadalkeun aing eta ku si Uju. Beuh maneh Uju tega ka aing geuning. Mang Kasam nyangkana teh diwadalkeun ku Juhana. Mun dikeresakeun aing salamet bisa lolos tina jero ieu pangberokan, aing janji aing kudu bisa males kanyeri ka jalma nu ngaran Juhana jeung Mbah Berod. Bungana maranehna bet nipu ka diri aing. Palang siang anak katut pamajikan aing oge buah bakal diwadalkeun ku si Uju. Duh nyaah teuing inah. Meureunan moal nyaho salaki aya nu ngawadalkeun. Sarta dirina jeung anu jadi anak sarua kaancam. Nya oge Mang Kasam hiji lalaki tapi teu burung beueus ku cimata mangsa nyang hareupan eta kaya. Tapi dina kayaan Mang Kasam keur ngumbar kasedih. Pantau beusi aya nu muka ti luar. Nyaeta ku hiji makhluk anu awakna wujud manusia tapi sirahna wujud ajag, huntuna sihungan panjang. Bibir Mang Kasam calangap jiga nu kasima teu bisa nyarita naon-naon ukur pasrah kana nasib mangsa dirina diseret ka rohangan karajaan. Galak naker eta siluman ajag deh tisirikna Mang Kasam disuntrung-suntrung leumpangna. Laju semu ngabebeutkeun dibebeutkeun harita sina deku sujud hareupeun Ratu Blorong anu keur diuk dina kursi singgasanana sangkan nurutan pamolah siluman ajag. Nyanggakeun kaula nun Gusti, ieu manusia parantos aya payuneun salira manawi bade dikumahakeun ieu manusia salajeng nazun atanapi bade langsung digencet bae ku papan buana campaka diolah janten langit karaton Zun. Cek siluman ajag. Ampun kuring ulah dijieun wadal, kuring hayang balik ka lembur melangka anak pamajikan bisi teu dahar. Cek Mang Kasam maksakeun maneh nyarita bakating ku sieun meureunan. Waktu ngadenge siluman ajag nyarita kitu ka Nyi Ratu Blorong teh. Nyi Blorong seuri bari gancang nembalan. Tenang ajag bodas. Kaula arek nyarita heula ka ieu manusia. Hei manusia, maneh memang ditakdirkeun kudu jadi wadal anu munggaran deuleu. Sabab maneh sorangan anu hayang kitu apanan. Tapi kuring mah hayang beunghar menta jalan ka Mbah Berod teh sangka tujuan kuring bisa laksana tina kanan lain kieu jadina Kanjeng Ratu. Maneh hayang ngabagjakeun anak pamajikan ku harta banda anu loba atawa hayang beunghar. Maneh teu kudu hariwang manusia. Tingali ku maneh sing awas kumaha kahirupan anak pamajikan ayeuna di pilemburan. Cek Nyi Blorong bari nangtung tina korsina tuluy ngadeuketan hiji kaca anu badak terus ditiup eta kaca ti kajauhan. Puah! Bray nalika eta kaca ditiup katingali aya gambaran kahirupan manusia lir umpama nempo film dina TV wae. Adegan-adegan anu bisa katingali jelas natrat ku Mang Kasam. Ngageter hate Mang Kasam masa nyaksian eta kajadian anu lumangsung ngaliwatan kaca. Biina babarengan jeung Mang Kasam mamalihan
sarta jadi loba harta banda, duit nambruk, raja kaya Amalaya dipakai poya-poya. Mangkasam garo-garo bari mangkasam ngagero bari bedah deui cimatana. Ina, iya akang Ina. Kuring kudu balik. Anak pamajikan kudu salamet ki carana mah. Mangkasam nekat cengkat tina dekun sarta ngapalikeun awakna ka tukang anu maksudna mah arek lumpat kabur ngaloloskeun diri ti eta patempatan. Ngan nalika karek ogerek lumpat na atuh ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi